kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kieu pernah sekali lemah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja teu bager heran anu sieun mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Gibala ieu mah aya deui tak kiai ka ditu kabeh santri kula teu nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu bareng balik isya digerokeun teu kebal langsung kakobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebeleh ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog dug dah alhamdulillah aya batur aing ka dieu sia asup rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah ka dieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain ka dieu nahan goblok tas kerasna nyala meureun dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buak lumpah kita dikunci dari lawang ge wah bahaya cek gue bahaya harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapan tangkal buah aya make kebaya hejo aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkeunna cak klep tok getihan huluna paeh tak orae teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara di paehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago ukudul Juman jadi dia pasti ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik digentur ge diiring sakareta nu ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah
asli mah dongeng teh lain fiktif asli menang lah suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Wari mah batur mah saya teh jeung papada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama. Cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Wah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan ada eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa debat mama teh di negara jin. Ya Allah dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu ye ulah sok iris ya boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin ka negara Azra eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat singkatna bae singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah tetep dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah. Yes, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudna lain kudu naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama silakan mama supaya mama ngimaman di negara jin oh biasa tah
terus lanjutkan tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Jemot Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrogrogkeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad Ki Balak ieu mah aya deui tak kiai kadi itu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cekula ya asuh turun deh ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog nya dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain kadieu nahan baru tas kerasna nyana baru dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat lumpah kita dikunci dari lawang gitu wah bahaya cek gue bahaya harus bab sekenceng-kenceng na jelema mah moal datang ke raragagan kitab segala lalu ragang bagus kabeh ya Allah ya Rabbi dah datang ke hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handap tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes juga mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lompat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu sajeuna teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sakeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong di naon kadang itu dibekem aduh kebal itu kan terus bae ditangkep ku nya teh atuh pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasaan bang memangna kurang da ditangkep geus wallahu alam sama kaditu ngan aya kene kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100%
nanti kan itu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolpunia kayak gini Noel iya ayah kayaknya ayah nama santren kan iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolpunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tang ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila di Pandeglang. Ya, orang hideung di paehan teh kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai